Oke, udah ada semua. Boleh dinyalakan kameranya. Yuni live lagi kenapa ya? Kenapa? Katanya Yuni gak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya? Iya. Yuninya atau kitanya yang nggak ada suara? Yuninya? Kayaknya Yuninya. Oh, oke, sok. Tunggu tuh. Nah, masuk lagi. Yuni gimana Yuni? Udah aman Yuni? Yuni? Connecting to audionya. Hide video. Udah bisa dimulai? Bisa. Udah. Oke, yuk. Yuni gimana Yuni? Udah bisa belum Yuni? Yun? Yuni? Kita mulai aja ya, kalau misalnya Yuni ada bermasalah nggak apa-apa, di backup dulu aja sama yang lain ya. Dia udah hadir, nggak apa-apa. Takut terkendala sinyal, oke? Iya, Ibu. Oke, yuk, mangga dikawitan oleh reporter, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sareng awan dina acara Saputar Indonesia. Dinten ayeuna di studio parantos hadir pawahyana sareng kepala sekolah. Pawahyana salaku wasit Olimpiade 2020 di Tokyo. Wilujeng enjing pawahyana. Wilujeng enjing. Pawahyana diiraha anjeun ngawitan dina dunia badminton. Abdi diajak ku rerencangan main badminton. Abdi datang main 2 kali seminggu. Saatos sakirana satahun main badminton. Abdi ditawaran jantan hakim garis. Upami kitu mah abdi hoyong. Oh, mohon Pak. Teras atau sabar halami anjeun janten hakim garis. Abdi janten hakim garis salami 2 tahun. Di tahun 1998 dugi ka tahun 2000. Nah, bisa janten wasit tingkat internasional. Di tahun 2005 abdi dikirim pikeun ujian nasional B. Janten aya 2 tingkat nasional B sareng A. Bedana nyaeta nasional B masih nganggo bahasa Indonesia. Saatos hiji tahun abdi dikirim ka nasional A nganggo bahasa Inggris. Dimimitian ti ujian dugi ka mimpin pertandingan nyaeta di Surabaya Indonesia Open 2006. Oke, ayeuna atos aya reporter Rahma sareng Najila anu parantos nyiapkeun patarosan kanggo Ibu Kepala Sekolah sareng pawahyana Rahma. Mohon, hatur nuhun Rahma. Kumaha perasaan Ibu salaku kepala sekolah nalika guru di sekolah ieu tiasa janten wasit Olimpiade Tokyo 2020? Abdi bangga sareng atoh yen guru di sekolah ieu tiasa unggul sareng oge tiasa ngajantenkeun nami sekolah sae. Mohon, hatur nuhun Ibu, kami oge gaduh rekamati salah murid Pak Wahyana. Ada Anu pas
Anu pasti abdi bangga sareng aruh oge. Belum, belum ditanya. Belum, aku kelewat. Bentar, Aku maksudnya kelewat. ada orangnya maksudnya teh. Ulang aja, ulang. Ada orang. Aku nanya ke muridnya, bentar. Kumaha perasaan adek nalika terang yen guru di sekolah ieu tiasa janten wasit Olimpiade Tokyo 2020. Anu pastina abdi bangga sareng aruh oge. Mohon. Hatur nuhun. Nya cekap sakit wae nang Yuni. Hatur nuhun kanggo Pak Kepala Sekolah sareng Pak Wahyana. Ibu. Ibu ulang ya. Maaf ih. Sok tenang. Pan. Cekap nuhun astagfirullahaladzim. Ya Ustaz. Ya hatur nuhun nang Yuni. Cekap sakit wae wawancara ti kami rekan media Saputra Indonesia. Hatur nuhun kanggo Pak Wahyana sareng Ibu Kepala Sekolah terus nyempetkeun waktosna kanggo rekaman ieu. Nya ku abdi tutup wae wawancara ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana plong semuanya? Alhamdulillah Ibu. Oke, terus saya tadi hungkulnya aya tabrakan saalit sawios naon lantaran kan ku yoganya kupa jauh oge susahnya koordinasinya terus tiasa tampil di payunjung terus kelompok haradir ge tos saya gitu tos saya. Oke. Kelompok 2 Penita Rahma sakedap. Iya, Penita Rahma di sana. Oke. Oke, tadi penampilan kelompok atos ayeuna Ibu bade naros ka sajalmi-sajalminya ngeunaan materi wawancarana. Nu kahiji ka Rahmah, aya Rahmah? Ada, Bu. Oke, Rahmah, janten naon sih wawancara teh? Wawancara teh Apa coba wawancara kumaha? menanyakan suatu informasi kepada seseorang. Oke, wawancara kedahna sabaraha jalmi? Sajalmi tiasa teh sih wawancara? Enggak bisa. Tiasa minimal sabaraha? Dua Dua orang. jalminya, 2 jalmi. Oke, hatur nuhun Rahmah. Ayeuna ka Yuni. Yuni. Janten Yuni kumaha tujuan wawancara teh kanggo naon sih dilaksanakeun wawancara teh kanggo naon? Ngambil informasi. Oke, informasi nu kumaha Yuni? Informasi yang Anu hoax atau anu benerna? yang benerna. Nu benerna nya janten kanggo maluru informasi anu fakta gitunya nu sifatna faktual. Salajengna Penita. Oke, Penita, dina wawancara teh aya tata krama gitu kan, aya tata krama dina wawancara. Nah, contohna dina tata krama teh naon Penita? Nalika wawancara kedah kumaha? Bahasa kudu merenah sareng sopan, kedah netral. Kedah Sareng kedah netral. netral. Oke, hatur nuhun Penita. Najila anu disebat netral dina wawancara teh kumaha Najila? Jadi ngawancarana teu eta Ibu Teu kumaha. Tidak netral teh kumaha sih? Henteu memihak ya. nya teu memihak ka salah saurang gitu. Jadi netral kanggo misalkan teh ka wawancarana kanu di wawancarana. Oke, pamik itu tiasa teu menanyakan informasi pribadi kepada pewawancara eta sawios teu Najila. Kami privasi banget mah.
sekedar nama tekedah gitunya soalnya kan pilih privasi gitu. Oke, larasnya jantan pami anu tak aya hubungan sareng wawancara mah tema wawancara mah tekedah ditaroskeun nya Najila nya. Terus ya Oke. Salajengna terakhir nih Srina. Pami misalnya wawancara tidak menggunakan tata krama gitu, hasilnya bakal kumaha nih Srina? Wah, Hal apa yang akan terjadi? Cobi. yang pertama, kalau nggak apa tadi? Nganggo Eh, yang pertama pasti beritanya tidak akan tertata rapi. Terus bakal kacau. Kacau, oke. Terus tidak sesuai fakta. Bisa, ada lagi? Atau cukup? Cukup aja. Oke, nu terakhir eta kenyamanan ya, nyamana narasumber gitu. Pilih pamit menggunakan tata krama segala hal ditaroskeun tadi teh cek Najila anu pribadi ditaroskeun kan jantan nanti nyaman gitu si narasumber. Oke, hatur nuhun kelompok 2 ieu tos sae nya praktekna hiji deui meureun kanggo Ibrahimnya mangga pangwartoskeun Ibrahim mangga tiasa hubungi Bu Lisna gitu pami hoyong nilai kanggo anu liman ieu tos saya tos dapat nilai ti Ibu. Sata acan ditutup orang foto heula kenang-kenangan praktek pertama bahasa Sunda daring. Oke, siap-siapnya sok ngagaya tong gempar tong tegang. 1 2 3. Oke, hatur nuhun kelompok 2 Nisrina, Penita, Rahma, Nazila, Yuni mangga tiasa lab dina ieu Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.